Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani patepang deui dina acara anu maneuh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku simkuring pun Ius teh tanapi Kang Ius. Carita anu digarap teh nyaeta Si Buntung jeung Jaka Santang biasana Sukandar. Dulur barani supados teu nyangkolong kana waktos sumangga kasadayana dulur-dulur barani keratatan-tatan kaparayun sadayana derah. Dharma disaluuhan juragan mana besar usaha kudu sapua guruan kaula nyatana kuki urto pikeun andasa ka kaula atawa kasam panata talete bisi hal ieu teh anu aya sangkut pautna jeung Lasmana dumeh ayeuna kapan aya di imahna sumuh juragan kaula teh disaluuhan supados dia samahala ka juragan manor besar. Nah, dapa urto jeung kaula mah teu ngabogaan pasal naon-naon. Panata ngahaja mancing. Leres juragan. Namun manehna teh disaluhan ku Manor Kadri. Ay, gitu ya. Panata api-api anu kaget. Naon cenah bakuna? Lantaran antara kaula jeung Manor Kadri asana teu ngabogaan kagorengan naon-naon da. Margina mah Manor Kadri teh hayangeun janten Manor besar. Nyatana hoyong ngagentos juragan. Ay. Upama bener kitu mah maksudna meureun maksud Andika ka kaula teh. Lain ngan sejamaha wungkul. Tapi deuk ngabinasa nepikeun ka paehna meureunnya. Ya kitu pisan juragan Manor besar. Namun aduh ampun kaula mah. Mung Dharma juragan. Bahlam dasir bari ampun-ampunan. Dharma ngajarankeun kajahatannya. Lucu bahlam dasir mah yeuh. Panata nyentak bari huntuna kekerot. Katakan lamun teu kuat nahan nafsu mah bahlam dasir teh digebot nya atuh. Lantaran sidik maksudna deuk mateni ka manehana. Aduh, ampun juragan. Kumaha kaula teh? Kitunya sugan aya maksudna dinu sajen. Geuning make nangtang ka Jaka Santang jeung ka sidik sagala. Sajabina tina perkawis ni Lasmana. Oge kapan aranjeunna teh aya di pihak juragan. Bener jahatna si Kade teh ya. Horeng nepikeun kadinya hatena. Ari Andika ayeuna deuk terus kumaha? Teu langkung juragan. Lain. Nah Andika teh deuk terus ngagundal ka Manor Kadri. Daya panginten juragan. Geuning buktosna ka kieu. Kaula teh kasebat bebela ka manehanana. Namun dina emprona mah kalah naringgalkeun geuning aduh. Jadi benernya Andika teh moal ngahiji deui jeung Manor Kadri. Moal juragan. Malah kahoyong mah bade malik kesuka asa dijieun wadah kaula teh. Ari ieu Ki Wahidi kumaha? Akhirna mah panata malik nanya ka Pak Wahidi. Sami we kaula oge sapertos balam dasir ya. Moal daek dikuah-kueuk di kana perkara kajahatanana. Taya pangin dan juragan tos kapok. Hade atuh hari kitu mah.
Ade kasanggupan andika teh ku kaula di hampura. Perkara andika duanan aku kaula ditutup sama dia. Tapi aya syaratna ya. Nah kada aku manun syaratna teh. Jogrogeun Manor Kadri ka dieu dina peuting ieu keneh. Nyatana kahareupeun kaula. Kumaha sanggup? Sanggem juragan sanggem. Bahlam Dasir haripetna keur nembalanan. Jung atuh, geura init ka itu. Ku kaula ayeuna keneh ditungguan di dieu. Sareng kaula di juragan. Pak Wahidi nanyakeun bisi anu diedan ini teh ngan Bahlam Dasir saurang. Nya jik. Geus kitu mah dulur. Teu talangke deui sanajan masih keneh nandangan ka nyeri anu pohara. Bal bae Bahlam Dasir jeung Pak Wahidi teh ari niti hareupeun panata. Anu maksudna nyatana dek newak Manor Kadri pikeun dijogrogeun ka hareupeun panata. Sanajan teu kieu oge memang Bahlam Dasir teh geus aya karepna kapan dek Malik teu suka ka Manor Kadri teh. Atuh Pak Wahidinya kitu keneh. Kaayaan hatena ayeuna mah jol neuneun ka ijid we ka Manor Kadri teh. Lantaran ari dipikirnya nya mah memang teu salah manehanana teh ngan ukur dijieun wadah. Mimiti dijugjug bedengna Manor Kadri tetela eueuh di dinya. Ngan ukur aya teh pamajikanana. Ku kituna leos ka bedeng tempat pamaenan. Tapi nya tadi dinya oge sidik teu kapanggih. Sakur nu kasebut komplotanana mah taya saurang-urang acan. Geus kitu mah terus nganggardi ka tempat anu biasa dipake padumukanana Bah Urto. Kasampak teh keur ngarariung di buruan. Candaraekeun arunggah ka jero imah lantaran ngarasa curiga bisi aya nu nyusul. Ari kitu mah kapan babari mangpretna anu dek ngabolegedig teh bisa kanyahoan heula ti anggangna. Barang ronghep Bahlam Dasir jeung Pak Wahidi teu wudu sararea mani ribut ngabagehakeun. Teu sirikna apa heula-heula uah aeh nyatana ngambil hate. Tapi kalawan teu disangka-sangka kitu peta teh kalaka dibales ku bukbekna peureub kenca Bahlam Dasir nepikeun ka dina waktu anu ngansakeundeung pisan anak buahna Bah Urto teh geus ngajarungkel kabeh. Dulur barani atuh Manor Kadri. Bah Urto jeung Pajumron lain dikageteunan. Barang mireungeuh petalakuna Bahlam Dasir siga nu kurang saeundan. Ngan Pak Wahidi nu teu pipilueun bukbek teh. Manehna mah ngaragangan keneh Bah Urto anu jadi guruna. Nahau ku naon Kang Dasir ieu teh? Bah Urto nanyana pinuh ku kaget. Kunaon bahasa Silaing Urto. Nah dewek namru kalaga kalawur ha. Bahlam Dasir morongos ka Bah Urto. Geus kitu penelik manehna ka Manor Kadri bangun udak ngarakep. Manawi deh Kang Dasir teh teras giring gitu. Montong ngabacot Silaing. Bena mah anu dipentingkeun teh diri sorangan we nya. Dewek pipilueun teh lantaran dipuntangan ku Silaing. Tapi menahari dewek kabuktian teu kuat Urto. Sari lain kabeh kalaka kalabur ha. Mana tanggung jawab Silaing teh Urto? Ieu deui Manor kejul ha. Kalaka ngarawihna ka aing teh. Bahlam Dasir bari sakilat ngaronjang kana bunukna Manor Kadri. Det dicentok satakerna. Gebru bae atuh Manor Kadri teh nampuyak palebah sukuna Bahlam Dasir. Deuh, mugi sing emut Kang Dasir. Bah Urto lain direuwaseunana mireungeuh Bahlam Dasir siga anu bebeakan kitu teh. Inget dewek oge deuleu Urto. Aing teh ku si Manor Kejul jeung ku Silaing diparabekeun deuleu. Anu matak ayeuna si Manor Kadri kudu daek nanggung mamalana.
Bade dikumahakeun kitu ku Kang Dasir teh. Baur to nyaritana agak eueuh. Ngarasa reuwas anu pohara bisi Manor Kadri ditandai. Ku dewek mah moal didanaon dulu. Da geus tamaha dewek sorangan. Ongan kagelo kudu barurung. Tapi ayeuna si Kadri ku dewek degi gusur ka juragan Manor besar. Ampun bah, aduh. Mugi kerja ngapunten ka kuring bah. Mugi ulah dibantun ka Manor besar nata. Manor Kadri ampun-ampunan teu sirikna ocong-acongan nyembah. Montong mewek Kadri. Ayo sia Kadri. Balam Dasir bari najong bobokang na Manor Kadri nepikeun ka ti gulitik. Aduh, ampun bah, ampun. Aduh, mugi ulah dibantun ka Manor besar. Sabios kuring mah bade masihan artos we ka Abah. Alai sabaraha oge ku kuring bakal diteduran. Manor Kadri bari maksakeun hudang. Kakarayapan ngorondang deuk ngarawu dampal suku Balam Dasir. Najis dulu. Masing dirubah gunaon oge najis aing mah. Ayo wae di. Kusur tasik kejul teh. Balam Dasir saterusna marentah ka Pawahidi. Kang Dasir, mugi sing emut. Baur to sateka polah ngalang. Kumaha urdo eling dewek oge ha. Bari kanan si lain. Sakitu bahaya geus nyandong teh keukeuh we nya deuk ngabelaan si Karli. Yeuh urdo. Lamun ieu perkara ku juragan Manor besar nata dilaporkeun bakal kaueurat dulu kabeh oge. Bakal diasupkeun ka pangberokan ngarti sia teh. Urdo. Mana cek dewek masih lain kabeh mending ganjang-ganjang nyingga di dieu. Bang juragan Manor besarnya tujuan kana kahayang dewek. Engke mah buat teuing dulu ya. Lain kabeh bakal dilaporkeun. Cing kumaha hukumanana jalma anu deuk ngalah nyawa batur teh ha. Diberok saumur-umur dulu. Pikir sia teh urdo. Balam Dasir nyaritana bari dicampuran ku ngabok. Alah, laras bah. Pagi umroh nyarita sorana harosos bari beungeutna muringis pinuh ku kasieun. Alah, kumaha atuh. Bah Urto kawas nu kasida bingungna. Ret ka Balam Dasir, ret deui ka Manor Kadri anu harita keur nyuh. Lain ku kumaha Urto. Sieun mah geus ari di ti dieu. Itu oge ari hayang salamet ya. Seumeun bah, urang enggal-enggal we mios ti dieu. Pak Jumron ngahatean. Memang manehna mah geus kacida ngarasa hariwangeunana. Canaon-naon ge geus kagambarkeun we pangberokan teh sakurilingna disadigji ku beusi. Semoga atuh bah, urang enggal-enggal we mios ti dieu. Paur abdi mah. Atuh batu-baturna nu segen saruana deui. Kumaha deuk? Ini ti dieu. Bah Urto. Harita teh malika batur-baturna. Cuma bade cenah saur manuk. Nama tuh. Akhirna mah Bah Urto nya tujuan. Aduh Pi, Kang Lam Dasir iraha bade mios. Saterusna Bah Urto nanyakeun ka Balam Dasir. Keun bae akang mah ke Paneuri jeung Ki Wahidi. Jung we ka dieu deuk arenes mah.
Hayu urang oge kieu ini. Bisi juragan manor besar arep-arepan. Buyur ta si manor gajul teh kadinya. Balam dasir. Saterusna marentah ka Pawahidi kidig bae miheulaan ini. Ayo hudang Kadri. Pawahidi bari najongkeun dampal sukuna ka Manor Kadi. Aduh. Manor Kadi humarurung bari jung manehna nangtung geus kitu maka taya panena leumpang nuturkeun Balam Dasir teu wudu we mani rumanggieungna. Sing ganjang Kadri kawas titing leumpang teh. Pawahidi bari nyurungkeun Manor Kadi. Dulur barani nepi ka imahna Panata. Sarerea masih kene araya di buruan. Puguh we. Ari jol ari gabrug wae Manor Kadri teh nyuuh kana suku Panata. Manehna totobatan bari ngagukuk jeurik. Kadong dora maneh teh Kadri. Panata ngagarandeng bari saeutik kitu malire kanu keur nyegruk. Manehna gancang ngajengkat. Tapi Manor Kadi terus ngarondang nyampeurkeun. Aduh. Kadi bener maneh teh boga maksud ngabinasa ka kaula. Panata nanyakeun. Ampun juragan. Rumaos abi teh tos ka usap setan. Manor Kadi nemalanana pegat-pegat kasalangku euriheunana. Lantaran manehna terus ngaguguk anu satuluyna manehna teh ampun-ampunan sarta janji yen moal deui ngabogaan hate anu sakitu gorengna. Malah make ditungtungan ku sumpah sagala. Yen lamun manehna ngabogaan di maksud nu teu hade teh muga manehna ulah jamuga. Ting pangaruh cimata Manor Kadi nu terus-terusan kaluar. Atawa memang na Panata teh gede pisan hampurana. Akhirna Panata leler oge nafsuna. Dosana Manor Kadri kumanehanana dihampura sarta moal terus dilaporkeun ka atasanana. Tapi bari diimpik-impikan yen Manor Kadri kudu bener-bener babalik pikir. Anu pikeun Manor Kadri mah jol-jol halipet we nyangupan. Bari hatena lain deui bungangangna. Dalamun seug dilaporkeun ka tuan kawasa, yen manehna kitu kalakuanana, jabati bakal dipecat teh geus tangtu manehna bakal ngalakonan unggah bale watangan. Geus kitu mah saterusna sina baralik. Tapi sakitu bari dipapatahan heula supaya bener-bener ulah ngalakukeun deui hal anu matak ngarugikeun ka balarea. Sarta hal ieu teh kumanehanana oge disanggupan. Ting bener henteu nama ngan teteh lawe waktu harita mah bangun anu kacida pisan darian. Anu pangheulana init Manor Kadri leumpangna mani ngalenghoy. Neuleuh kitu nama pikawatireunaker. Geus kitu jung Balam Dasir cengkat bari ngajakan Pawahidi. Tapi nu diajakan anak kalaka ngahuleng bakuna mah ka mana api balikeun. Aya di kontrak Sumadera teh puguh tadina oge nuturkeun Manor Kadi. Bingung kuring mah bah. Bade wangsul teh wangsul ka mana ye? Pawahidi bari neuteup ka Balam Dasir. Milu we ayeuna mah jeung kaula. Urang enom di dinya tah di Kibedeng Kidulur. Kebeneran di kontrakna teh Balam Dasir ngabogaan dulur sabraina anu digawena di pabrik purah nyeunan peti wadah teh. Har ari Ki Wahidi na ti mana pangcaligan teh? Panata nanyakeun oge basana ayeuna mah rob. Di Padepokan Puncak Caya abdi mah juragan. Ari kitu mah di dieu we heula tuh. Saeulaanan mah keun bae pas sedek oge. Tah kitu we atuh Ki Adi. Keun engke ari rek balik mah bareng jeung Akang. Pajaya mairan. Kitu ya tuh, Kang. Pawahidi ge bari ngadadat ka Panata. Memang jeung tinimbang milu ka Balam Dasir mah mending oge milu ka Panata.
Nah gitu gening Padasir. Keun Ki Wahidi masih di dieu we. Panata nyarita ka Bahlam Dasir. Sumun atuh langkung sae. Permios atuh kasadayana. Bahlam Dasir pamitan anu ngadua kalian. Leos manena ini ngagedi gedeg muru bedeng dulur sabraina. Geus kitu mah kalacat sarerea asup ka jaro imah. Jaka Santang oge jeung Sidik pipilweun henteu waka terus balik baku nama Jaka Santang ngarasa sonon kene ka Lasmana. Lantaran geus taya uruskeun deui dina hiji poe mah Panata teh tembong ngabring ningalkeun kontrak Sumadra. Deuk marulang ka masing-masing panumukanana. Dijajabkeun ku Manora Suma jeung Manora Sura nepikeun ka wates kontrak. Bubuhan ngahiji ka itung nila oge dulur. Waktu deuk papisah teh teu wudu make carindak-dak sagala. Pang namah Manora Suma anu kacida guletna jeung Jaka Santang sabatur-batur teh ngarasa beratna keur deuk ditinggalkeun teh. Atuh dina bringna deui arinit nuluykeun lumakuna. Sajongjongan mah saurang ge taya nu lemek. Kapangaruhan keneh ku suasana paturai tineung anu ngagores kana hate ngawujudkeun rasa kerar jeung kagagas. Ngan si Pecut jeung si Ruyuk nyatana nu tayar riuk-riukna teh udah sato atuh manehna mah. Tetep we galumira dume sama mena bisa ngencar. Mun si Pecut sasarebetan dihanap tempo-tempo badi gagagogog. Si Ruyuk mah ngalayang di luhur suat sewat bari ngaluarkeun sora anu ngagelik tarikna. Dulur barani anu lumaku teh henteu ngabring jadi sabubuhan. Tapi kitu tah sagunuk-sagunuk. Pangharepna Pajenar dipahit ku Andi jeung ku Wijana. Jongjon tiluan taya nu ngaharu biru. Tukangeunana ngareneng Sidik Medi jeung Banda. Dituturkeun ku Pajaya paduduaan jeung Pawahidi. Pangpandeurina pisan Jaka Santang jeung Lasmana. Duaan jongjon taya nu ngagamahan. Las, janten las teh moal di Samarang deui calik teh. Jaka Santang bari ngareret kanu marengan gigireun. Muhun, margi kapalaina Mamang. Sareng deui da tos teu aya tuturkeuneun di Samarang teh. Mamang atuh, waktos-waktos ieu mah saurna teu acan aya emutan kanggo calik di Samarang. Bade ka mana teh atuh las teh? Tadi teh ilap deui. Bade ka Nagara Wangi. Di ditu aya keneh pun bibi raina pun biang. Atuh wargi ti Abah masih keneh aya. Dupi bumi nu di Samarang kumaha atuh? Bade dipasrahkeun ka Kang Banda sareng ka nu sanesna. Nyaeta katilas murid-murid Abah nu ayeuna aya keneh di Samarang. Oh, mun atuh tebih engke mah upami Kang Santang bade nempangan teh. Jaka Santang ngadadak ngariuk alum. Teu janten pamengan. Upami leres mah mikawelas ka elas. Las mana bari ngareret det. Teu kena disaurkeun atuh eta mah. Mung Jaka Santang teu kebat nyaritaana. Mung naon engkang? Taeun las. Ari Kang Santang matang tos bade merlukeun. Anaos tebih oge. Mung paur lasna. Har, nah kumaha kitu engkang? Teu kahartos nganggo nyaurkeun paur sagala. Lasmana ngariuk kaget. Sumuhun las. Panginten di Nagara Wangi teh seueur Bang Bara las. Kumaha? Nya anginten di Nagara Wangi teh seueur Bang Bara. Pauri heuleuyan ku Kang Hendar we yeuh jeung ku tukang dongeng. Jaka Santang kituna teh bari ngareret. Kadengeun ku Pajaya. Kumaha Jang Santang? Pajaya anu harita keur jongjon uplek jeung Pawahidi teh diselang heula mali ka tukang.
Teu aya Bang Bara di Nanggara Wangi mah Jang Santang. Paling-paling oge mun aya Jang Saepudin sareng Jang Uken moal naon datara culika. Pak Jaya ditungtungan aku ngahe. Kutan Kang teh paurku ku Bang Bara. Kepuk we atuh Kang. Lasmana mairan bari ngahihi bari ditungkup. Ngarti ayeuna mah ka mana loyogna caritaan bebenena teh. Anu dihareup mah dulu barani luput aya nu nyahoeun, naon-naon anu keur disawalakeun di tukang, jong-jon bae ngetrik bali galecok ngobrol. Bus kaleuweung tu maritis teu ngarasa keung. Da puguh loba batur. Tidinya terus nengel ke puncak cae. Kakara papisah jeung Pak Wahidi. Teu wudu waktu dek pipisahan teh. Pak Wahidi nepikeun ka ngalimba. Pak Jaya tuh memeh nulikeun lumaku teh papadon heula supaya Pak Wahidi mineng ngalongokan ka Samarang. Barang keur jongjon ngeureuyeuh. Harita teh masih kene ngambah jalan antara puncak sae jeung Cihurang. Nah atuh. Ari torojol teh tinu bala aya anu ngarongheap duaan. Anu pikeun Jaka Santang sabatur-batur mah jol-jol apal we. Maranehanana nu tayalian ti Padugala jeung Ki Bariji. Harita teh kakara talurun ti Pasire Cikamiri. Memang di jalan eta teh tempat panghadangan maranehanana. Begat nu lalar liwat pikeun ngaganggu babawaanana. Si horeng kabeh dieuna keuna mah Padugala teh jadi kapala begal anu kakunang-kunang. Ngan si Lukman jeung si Samsa harita mah teu katempo teh. Teuing teu mari we meureun. Boh Padugala boh Ki Bariji. Memang arapaleun keneh ka Jaka Santang. Katut kasidik katut kamedi oge harita Padugala jol-jol ngabedega bae we ngahalangan. Nyatana ngahalangan jajalan. Sakitu jalma rentul teh kumanehna mah dianggap sepina keur atuh. Ki Dugala. Pak Jenar ngagarentes di jero hatena. Memang manehna oge nyahoeun. Tapi hari Padugalana maluput teu mantra-mantra acan yen Pak Jenar teh saehuna di Banjarsari. Neda liwat. Baraya. Pak Jenar nyaritana lirih. Bari heg ngaraneg. Disangga jeung jejebolan bakal bapanggih di dieu yeuh. Padugala kalaka nyarita nu lain-lain bari ngahaha sagala rupa. Saha kitu jejebolan teh Baraya? Andi nanyakeun. Manehna geus mimiti teu ngeunah. Barang ngadenge ucap-ucapanana Padugala teh. Itu si Sandang jeung si Sidik. Padugala bari duduhkeun ku rindatna. Bener teh Baraya? Sebenarnya gua coba we tanya ku Andika ari ieu manusia teh naon si Sandang heuh. Padugala bari menelik ka Jaka Santang nu harita geus ngareneng jeung Sidik sideung Lasmana digoneng ku Pak Jaya. Na kasar-kasar teuing nyarita teh Baraya. Wijana mun cereng ka Padugala. Janji we euy nyarita teh. Nahan. Nah kesiri gitu ka dewek. Si Dugala yeuh. Rajana Dugal. Kade. Padugala bari nepak-nepak dadan. Lain anteupeun ieu mah jelema teh yeuh. Wijana bari maju ka hareup. Maksudna mah dek dijajal lawasena. Ongkoh mun nitenan ucap-ucapanan tadi. Sidik jeung Jaka Santang tetang tugas dielehkeun ku manehanana. Tapi Andi anu oge ngabogaan maksud nu sarua rikat manehna miheulaan maju. Sedengkeun leungeun buntungna geus dipalangkeun hareupeun dadan.
Make naon eta kokode ah? Ih, geuning buntung. Beciga halu euy. Padugala ngahaha ngeyekeun. Coba tuh asan. Andi bari ngadagorkeun leungeun buntungna kana Careham. Teu ngagunakeun tanaga sapi nu nangan ukure matakan nyanyangutan. Aduh, babih ya. Saya jingga buntungna. Dipupuguh sia ngaruh ngadagor ka aing. Jeung makenana aon da kokot buntung teh. Padugala Ngarasa kaget oge lantaran tetela dagoran leungeun buntung teh kacida nyerina. Montong kala tadanya hayang kitu ngasaan di mana teh. Babih ya. Paling-paling babatok sia ku aing jadi geus. Padugala bari ngasiukeun panimpugna. Sedengkeun Gibari jelikat luncat ka gigir. Jelas menena moal pipilueun geus percaya kareng jadi guru. Yen kabeh oge moal aya anu mah. Andi barang mireungeuh peureup Padugala jojo nyewuk dek ngadagor hulu teh. Sakilat manena ngalelepkeun badana bari ngabarengan ngangsrona suku katuhu kahar. Sedengkeun leungeun katuhuna geus ditilepkeun ngawangun siku. Duk, teu salah deui ngababuk kana kagemplong. Jagoh ya. Padugala dulur nyarekan bareng jeung eta hiuk leungeun buntung nyuruntul deuk nabroskeun beuteung. Tapi Padugala rikat ngajaul ka tukang. Paureun ku leungeun buntung anu keur waktu tadi oge karasa sakitu hebatna. Montong ngejat, Dagala. Andi nyorowok bari langsung nyebrutkeun leungeun buntungna. Tapi Padugala nu wawasaina teu beunang dihina basa me bareng jeung nyampeukna leungeun buntung. Sakilat manehna luncat ka luhur sartangan cedak bae leungeun buntung teh lebah sikuna pisan diteje satakeurna. Di dieu sabrehan oge geus kaukur kumaha kahebatanana tanaga Padugala. Da eta we Andi nepikeun ka ngajerek jeung ka gigir meh-mehan ngajengjehe kasurungkeun ku tanaga anu bobotna ratusan kati. Sarta waktu Padugala deuk ngagedrig nincak taneuh, dampa sukuna nu sabelah nyuruntul deuk ngajejek kana sirah. Tapi Andi anu memang ngarasa keur aya dina ancaman nu jadi lawan, ngagentak manehna ngabalieurkeun beungeutna. Srek. Suku kencana ditarik ka tukang kilek. Manehna malik kalebah datangna dampal suku teu antap warane. Cedak. Dampal suku Padugala babajegna pisan dihancak ku teungeulan kepak. Geos ya. Padugala nyorowok bari ngagentak merengkelkeun sukuna. Ku kituna dina ngagejligna nincak taneuh teh ngan ukur ngagunakeun suku sabelah. Sabot kitu jorelat Andi ka gigireunana. Hiuk leungeun buntung deuk ngahanca tulang pipi. Moro kaya Padugala rikat ngabalieurkeun sirahna. Pros. Dengan buntungan ukur ngaliwat ka satukangeunana. Tapi sanajan kitu Andi geus hasil ngolawetkeun leungeun buntungna langsung dipake ngababuk kana punuk. Bareng jeung eta leungeun katuhu Andi ngabelesur deuk ngahanca Careham. Tapi Padugala teh eleh kesit manehna ngagentak malih ka katuhu ngabarengan gerakna leungeun katuhu. Heak. Duh. Sakaligus dua leungeun Andi beunang ditakis. Bareng jeung eta peureup kenca Padugala ngadius crot. Teu salah dikeuna pisan kana Careham Andi anu belah katuhu. Aduh. Andi ge ngagero bari sirana ngalenggak. Kiuk leuyeut ayeuna mah peureup katuhu Padugala deuk ngahanca gadok. Dulur barani tapi Andi ngagentak ngaragrageun badana. Ngagunakeun gerakan hayam ngupu. Cuk. Dengan buntung ngahanca beuteung. Sedengkeun teungeulan leungeun katuhuna sakilat ngahanca babajek. Cuk. Coba. Sakali ieu mah Padugala ngeceak bari badanna ngageblag ka tukang. Tapi ngaran-ngaran dedengkot anu geus kahot sakitu badanna keur ngolea teh dulur. Manehna bisa kene ngagunakeun dampal suku katuhuna. Ana cedak teh nyejeh kana sirah Andi. Andi lebih ngagerung
Blak manenang karak meh bareng jeung ngagebutna badan Padugala anu oge ragrag-rag karak bengkak. Hebat gogot bundung teh euy. Padugala nyarita bae di barung ku Humarurung. Korejat manehna hudang. Ani oge ngagentak ngagurinya. Kan nyeri dina sirana geus teu dirasa ieu. Sata teu antap para dijorelat manehna luncat nyamberkeun dampal sukuna deuk dipake ngajejak badan Padugala. Anu harita katempona pepelenggingan keneh ngarasakeun ka nyeri dina beuteung. Orokaya daya tahan sarta wawasena Padugala teh memangna luar biasa dulur. Manehna ngan ukur ngageserkeun kuda-kuda na nyerong ngatuhu. Hiuk tenggelan leungeun katuhuna deuk dipake ngabajeg bumuncangan. Andi ngagentak ngejetkeun deui dampal sukuna. Memang gitu peta sote saolah-olah ngahaja nyaeta mancing maung di jero guha. Sabot itu Ani ngagentak ngagerakeun leungeun katuhuna pikeun ngahadang tenggelan lawan. Lep manehna ngareundeuk bari ngangsrodkeun suku katuhuna nyerong semu ngenca. Duh. Dua leungeun diadu bareng jeung eta hiuk jeblon. Leungeun buntung geus teu bisa disingkahan deui nenggel pisan keunana teh kana gagamplok. Kobang. Padugala ngoceak. Anu ngadua kalian bari badana terus nyuruntul ka tukang. Tapi tetela kuatna teh manehna masih keneh bisa nahan kasaimbangan. Nyatana kasaimbangan badana anu teu terus ngagebruk. Tapi ari beungeutna mah katembong muringi satandani ngarandapan ka nyeri anu kacida poharana. Coba asaan di Dugala. Andi nyorowok bari jorelat uncal. Hiuk leungeun buntungna disebutkeun deui deuk dipake ngabentur pali pisan. Tapi Padugala sakitu masih keneh pupulingisan teh ari gerakanna mah tetela masih keneh kasih. Manehna ngagentak jingkrak hiuk des. Leungeun buntung dihanca ku teungeulan kepang. Bareng jeung eta hiuk peureuf enca Padugala deuk ngahanca careham. Andi diikat ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup. Semu nyerong nyela bumi. Des. Gempuran peureuf Padugala ditakis ku leungeun buntung. Srot ayeuna mah suku katuhuna anu dipajukeun ngabarengan gerakan leungeun katuhu jeblot. Salade ngahanca tarehap. Padugala ngagerung bari sirana ngadang ka tukang. Hiuk leungeun buntung nyuruntul deuk ngengsolkeun kado. Orokaya sanajan bari jeung ngarasakeun ka nyeri. Padugala ngagentak ngarelepkeun badana. Bari ngangsrodikeun suku katuhuna ka hareup. Hiuk jebrot. Peureub katuhuna teu kanyahoan nyayang kana beuteung. Nyatana kana beuteung Andi. Aduh. Andi oge ngagero beuteung karasana asa ngelok antel kana tulang. Nyatana tulang tonggong. Ku kituna ngagentak manehna malik ngatuhu bari nempatkeun suku kencana ka tukang. Hiuk teungeulan leungeun katuhuna deuk mapegesirah. Tapi Padugala rikat ngajorelat ka gigir anu belah katuhu bari nyamberkeun teungeulan leungeun katuhuna deuk ngagampleng kana punuk. Orokaya gerakan leungeun buntung leuwih cepet datangna. Sakilat jojo ngajeprot numrak dada dina gerakan solenang mayang. Duk ayo. Padugala ngoceak deui bari kontan badanna ngageblag ka tukang. Hayo, gerak budi deui Dugala. Andi nangtang bari ngajegat teu jauh ti Padugala. Jajan lu basa megok geula aing teh. Padugala nambarang bari ngahuh. Tetela daya tahan matak ngagetkeun. Harita keneh oge manehna ngajerek jeg hudang deui. Ari celegedeg nangtung ari corelat bae manehna luncat bari nejekeun dampal sukuna deuk ngagempur igabur. Garang keneh geuning Dugala. Andi bari ngagentak malik ngenca. Ngabarengan matana dua leungeun deuk newak dampal suku. Tapi gerakan Padugala tetela hebatna teh dulur. Sakilat manehna geus ngajorelat deui ka katuhun Andi. Bari nyamberkeun peureub katuhuna deuk mapegesirah. Anu tumrapna ka Andi kapaksa manehna ngajaul ka gigir.
bari nejekeun dampal sukuna ngagunakeun gerakan walang sungsang. Cuk, iga burungna teu bisa disalametkeun. Aduh ya. Padugala bari ngagentak malih. Oro kaya leungeun buntung geus miruntung manten. Cuk, keuna kana bale pisan. Coba. Padugala terus-terusan ngoceak bari badana kontan ngageblag ka tukang. Ari gebut rag-rag ari kuriwal dampal sukuna make bisa ngaya cecekolan Ani. Mun kudu sejen mah Ani teh paling-palingan ukur ngajari ijeug. Tapi ari tanagana Padugala mah beda deui dulu. Harita kene oge geus teu ngalobakeun pamolah. Nyatana Ani kontan ngagedebut rag-ragna nangka. Kokot bungung mah kudu jeung pedog lawana heuh. Padugala nyorowok bari ngagentak manehna hudang seret mesar pedog sarta langsung dihembatkeun ka Andi anu harita masih kene ngabebengkang. Tos aya badu bangplak dulur karaosnya ku kituna dur hapunten pisan. Cag ieu carita si Buntung jeung Jaka Santang urang tunda heula kalayan ditutup wae. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.